ke Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabari pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeli HP kabeli bibi kabeli ngan didinya disipatat anu ngagarantung teh nu bodasna geuning sampe eta basanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arab dia teh boga dulungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jigan anu lekat rarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar abdi anu lekat aya eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi olo bari yo gabrung teh ti tukang ngebekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur olo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang enta tulung ngajerit nah ka atuh lain menta tulung ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga mending jempe we da puguh genah ongkoh cek bibi oge heuh isukna kalah nawaran deui isukna ah ditawaran deui we ku bibi teh pamerena gede kamanana berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agi marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh wadih keremet awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah suka si Benyang spektakuler sama si Benyang we gede nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo bangkong sapintrong lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah gereyem nilem marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur sabibieun silaka dorakana bibi mah doa ka Pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadi nama disebut oge bibi mah sampah masyarakat ya ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek pasar tuh teh sedih sing ngarerewas eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna tanya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat
nyebut na oge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng banar doma dayat ah mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja gitu. Marukana. Aduh, ampun bibi. Ulah kasorang konen manen. Ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah summa naudzubillah neng. Kadek neng kene ku bibi sila kadorakana mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset kayak buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati kadek bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah sengkaleng awewe mah masih cara lelaki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Haji apa uninga Clara tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuy ieu ka bibi kungsi ngaraos obat teuing tepira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah gitu bibi gelis bibi mah ngawaratosan ka neng dedeh teuing bageur ulah nugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ulah kasoran aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu aduh tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama.